Mana? Mana? Aduh! Yeah! Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi sareng rerencangan bade ngadamel nganggo video pakai bahasa Sunda tentang sejarah Kampung Muncang. Sim abdi bade nepangkeun rerencangan. Abdi Dewi Apriani. Abdi Berana Putri Hasna. Abdi Grace Evelyn Haraja. Abdi Radita Rizky Indah Cahyani. Abdi Vanessa Nur Azharo. Dia sareng ibu saha namina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ibu itu tadi. Jadi namina tadi baru pertanyaan. Nami siapa? Namina siapa? Namina, nami lengkap Ibu Haji Siti Aslamia. Islamnya kedas kita. Ibu Haji Siti Aslamia. Tan Pak Haji. Terus Andri. Yuswa Ibu Sabaraha. Oh, Yuswa Ibu. Pokoknya nama tepat tanggal lahir tanggal 4 bulan 4 1960 di Kampung Cibubuk. Terus pertanyaan kedua, atas sabaraha lami ibu di daerah ieu? Ya atas lagi di dia masa menjak tahun 65. Berarti berapa tahun tuh? 65. Sekarang di sini ya pokoknya lama lah gitu ya. Udah lama aja di tos lami cicing di Muncang gitu. Asal kami daerah. Asal daerah Muncang. Ada nama asli Kampung Muncang yang asli nama kampung. Pertumbuhan daerah bakalan lebih kaya. Ya pertumbuhan daerah baheula jeung ayeuna mah benten. Soalna ramean ayeuna nuju ka pungkur mah di dieu teh sepi, teu aya jalan raya, teu aya naon, cuman teu aya listrik, boboroning ku TV, boboroning ku HP, teu aya naon, pokona mah sepi gitu nah. Tapi ayeuna mah tos aya deui, tos rame lah istilahna mah rame. Jadi baheula mah di dieu teh teu aya cai, aya bedo gersang, boboroning ku Jepang, ku Sanjo, ku naon, sumur iwal timba, maksudna timba senggot, bukan senggot teh timba nganggo sanes keretan, nganggo awi gitu tah, di babandulan tiba teleunkeun ke langsung teuleum karena urang diangkat tah eta namina timba senggot. Tah ari ayeuna mah pantos modern boborona ku senggot, ku sumur ku cai kerekan oge nimbana ayeuna mah tos teu aya. Nganggona ayeuna mah iwal disedot nganggo sanyo atanapi Jepang. Sareng perjalananana ayeuna mah terus di kampung mah teu aya jalan. Cuman jalanna teh di ditu doang di pangkeureun desa sajalur. Pangkeureun desa terus tembus ka Payun. Tah ayeuna mah aya jalan tembusna ti Payun teh ka dieu teh ti Cibutu langsung ka Payun. Da tos aya perubahan jalan tahun 80 hiji tahun 80 gitu. Terus kemudian ayeuna mah lampu tersaan nyana listrik. Kapungkur mah teu aya listrik, cuman nganggo lampu lantera. Antara di lampu tempel anu ditembokkeun di dieu teh kana pakukeun. Ayeuna pantos raoseun. Harus kitu meureun jalan ayeuna nganggo jalan cor atanapi aspal. Kapungkur mah kan teu aya jalan tadi ka Payun ieu. Cuman aya jalan teh pangkeureun desa doang, pangkeureun desa Sindang Mulia. Ya jalan ayeuna jadi pecah jalan nanti ka Payun, jalan irigasi namanya jalan pengairan lah gitu. Terus aneh gitu. Sebenarnya terus aya perubahan, pokoknya mah rame lah ayeuna mah gitu. Nah, ibu lahir 1960. Nah, masuk lebet sekolah SD itu acan. Nah, asal sonten teh Bapak RT atau nanti Bapak RW, berarti ayah Bapak Kamra, Pak Polisi, Kamra di mah sipil, sanes polisi sanes. Kabumi teh setiap sonten teh kapan aya ngawartosan, maksudna ibu-ibu mungkin saudahan tok sare 3 teuing ya Bu. Emang bari aya naon Pak RT?
mungkin kena sonten di eta di lapangan Padisendra waktu desa Singapura bade aya latihan tembakan boh bilih ibu bade bobo ulah bobo di kasurnya bu bobona dihandakeun kasur tutupan nganggo sama boh bilih aya peluru nyasar gitu. Nah upami ketiwartos sama ibu cenah meureun ibu hati-hati terus upami teh bobo di kasur upami ibu kersa ngadamel susu murah di lebet di dapur nah ieu bobo teh di lebet eta lebet susu murah di dapur gitu. Urang kena aya pelurunya sareng pilih kumaha pilih kana urang nah, ternyata teh bukti eta teh wengi teh tos tahu tujuh teh bada isa tos di warosan sonten bada asar Pak RT sadayana gitu terus bada isa teh tos aya tah tembakan kitu-kitu teh jeder sapertos petasan anu zaman ayeuna morolok diukur gitu tah kan anak kempen teh paur simparalak. Nah, meureun upami urang bobo diukur meureun hobi bumi butuh teh meureun si peluk teh meureun lebet kadinya lah seueur, lebet ka lebet ka bumi gitu atana ti ka tempat bobo lah gitu. Nah, ari urang anu bobo ari handakeun kasur kan cuma letak teh lebetna cuma ka samakna doang atana tiker gitu cek urang mah cek bahasa teh samak gitu. Pokona mah ayeuna mah tos modern lah, tos rame gitu. Ibu eta mah boba heula mah boboro amang nganggo HP, nganggo sepeda, nganggo naon, sakola ge teh sendal acan, ibang mapah ka ditu nganggo tas boro ku plastik teu aya, sakola teu acan bisa, bukuna tos teh kehujanan. Gitu, kan enak modern. Sakola nganggo motor bener teu? Punya HP, ya. Ibu mah boro-boro kayak gitu. Boboronin ku makanan juga pengen roti pengen apa enggak ada, Neng. Gak ada harus beli roti teh kudu ka Jakarta jadi mah gak ada makanan yang aneh-aneh gitu. Mung sakieu ti abdi sareng rarencangan cerita bahasa Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.